jelema di zaman Tuan Syekh pengusaha besar. Begitu pengusahana ambruk total, minta doa ke kiai anu teu kaharti ka kiai anu teu kaharti ka kiai hikmat beureun. Aya nu ngabejaan sia tuh lamun hayang menyat deui mah tuh ka ditu ka Tuan Syekh. Di mana tuh di ditu datangnya na ka Tuan Syekh. Ku Tuan Syekh ditanya, naon ieu kula pengusaha ajo kula minta doana ku saha kula ambruk supaya menyat deui. Munggah aja tuh cekna teh. Sok kabalinger mama. Atuh pan dunia ge geus eueuh munggah haji. Emang munggah haji ka Mekah atuh lain. Pan munggah haji maka Baitullah, atuh Baitullah teh pan lain di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Jelema geus diangkat jadi wali morosot, ngagejubar deui pangkatna coplok. Hiji ku sebab bisa babil harfi pagaweanana nyana anu tadina nyembah ka Allah kalawan manut luar biasa kuari nyembah ka Allah na geuneuk malekmek aya gorod-gorod bangsa duniawi hayang diangkat jadi depag, ibadah yang diangkat jadi MUI, ibadah yang diangkat jadi ketua NU, ibadahna yang boga pansa, ibadahna ceramahna yang kebeli Fortuner atawan teu hayang jadi keketuaan gitu mana naonan NU atau aing mandek partisipasi bae itu kene di negara aing mandek berjuang bae Allah manyahuan ieu ngan aing masugan we ku ayana kitu dibere kamuliaan ku Gusti Allah sarua morosot hayang mulia hayang agung hayang di kiai-kiai naik hayang di buya-buya mun ngariung gelasna dua nyana marah hayang opat leg-leg sia gelas nyana mah keur ngaji ge ngopi bae ieu teu beres wa huwal hamdusu hamba joret nomor kedua na makhfudun bil idhofat nyana makhfud handap yani ngegejebur ku sebab didapatkan al arazil was sahbati babarenganana jeung jelema-jelema nu teu boga pangkat mung Allah terlena nyana sebabnya na babaturanana jeung DPR milu nyana kabeleteran babaturanana jeung pamarentah nu zalim milu nyana babaturan jeung pengusaha jeung calo anu sok biasana ai calo mati nu bogana hargana 100 dijual kunyana 150 eta duit siluman kiai ngadoakeun aju kiai milu berjuang jihad fi sabilillah aduh eta nya gabeleteran geus kitu morosot nyana ku sebab ngahiji jeung babaturan nu teu beres ka bawah sakaba-kaba almar'u ma'amman ahabba almar'u ala dini khalilih man ahabba qauman usyira ma'ahum pokona mah kumaha batur diukna man takla tujalisul mauta fatafutu qulubukum ulah sok lulungguhan babarengan jeung nu pararae
ajen teuing kadeleuna hirup oreng paeh dad saha wa manil maut ya Allah gal ar-ragibuna fid dunya al-mahibbuna lah jelema nu cinta dunia nu demen kana dunia urang babarengan jeung bupati nu cinta dunia kajennya nama ke sapari kajennya nama ke sapatu herang oreng paeh babarengan jeung gubernur orenganan gubernur paeh babarengan jeung pengusaha orang pengusaha paeh babarengan jeung kiai-kiai Golkar orang kiai modar iyalah urang ulah sok ngabarengan jeung nu kitu lantaran kabawa hate urang paeh urang lamun nyaho kadar jelema eta bahwa jelema eta paeh urang ge moal daek ieu babarengan jeung nyana kulantaran urang teu nyaho bahwa nyana paeh urang milu oh saideologi orang-orang jeung nyana pada pararae kecuali lamun urang geus kuat ajen teuing urang babarengan jeung saha ge urang geus moal robah sakali cai laut dihijikeun jeung cai muara cai kali cai sawah tetep cai laut moal bisa ngahiji jeung cai nu sejen eta mah kakarak meunang bahkan ditugaskeun ku Gusti Allah titah ngadatangan jelema-jelema zalim jelema nu munafik boga cara tersendiri nyana dakwah nah guys sebabnya geus jadi pilihan Allah ieu malamun urang erek ibadah ka Gusti Allah dina bidayah urang api kunaon barang geus jadi di luhur nihaya endahan terlena urang kumaha dongeng kibar sisok 500 murid mun ngadoa ngebul kibar sisokna nyahoun doa diterima jeung teu ditarimana bahkan kibar sisok bisa lulumpatan di luhur hiberan ku hebat-hebatna ilmu kibar sisok tapi ternyata hubud dunya nyana iyalah gara-gara cinta dunia bar sisok maut kaluar tina agama Allah na'udzubillah min zalik wa min zalik jelema hebat eta tergantung guruna baheula budak SD palalinter lantaran guruna hebat ngadidik ti mimiti angka hiji urang dididik nyeun angka hiji sapoe angka hiji saminggueun naik ke angka 2 samingguan naik ke angka 3 samingguan tarap tila rapih jasa ngadidik guru teh urang geus bisa guarima kelas 1 tulisan anak dina angka-angkaan jeung nulis ae ke kelas 2 pertengahan urang geus diajar tipis tebal caranya di pagahan kunyana ye nyekel kapurna kieu nyekel penana kieu di pagahan anggangkeun seti kemudian ditendetkeun anggangkeun deui ditendetkeun emang nganggang tendet ngeunah teh saudara sia mah ka mana bae tuh nulis ieu nulis keluar ti SD teh geus rapih tulisanana ngitung geus bisa dididik ku guruna geus nyahoan keluaran SD eta mah hebat lantaran guruna hebat keur carita SD carita urang kitu masantren asal kaluaran tidinya bae amil jurumiyahna hebat keluar bae ti pasantren eta pasti alpiahna hebat keluar di pasantren eta pasti bae bilagahna hebat keluar di pasantren eta mah geus teu kacarita urusan ngaji nama ngan apik hebat guruna ngadidik apik muridna ge bakal milu ararapik guruna ngadidik teh ibadah murid bakal milu jadi ahli ibadah guruna bakal ngadidik kitu pencak murid bakal teu meunang salah saeutik aya kararas liwat dijotos tergantung guruna
Itulah didikan-didikan manusia ku guruna. Lamun aya kiai kopeahna miring muridna ge milu miring. Lumantak kanyahoan asal kopeah miring we pasti murid anu. Lamun aya make samping calanana ka handap pasti ieu gentur. Lain deui mah kos kieu mah. Lamun aya anu jubahna naek ka luhur sampingna ka handap pasti picung. Lamun aya ieu mah jubah ka luhur sieun galedeg ka hadap sieun cacing ieu mah khuruj. Teu kajahoan bagi ku guruna katuin ku kumaha. Kos kitulah cerita tentang seputar kehidupan manusia secara umum. Kuari manusia geus hebat, dididik peralatanana, dididik perpikihanana, sangkan ketikanya nang urusan batin geus teu perlu tu nyatanya deui. Moal jadi atuh dididik batin lamun masih kena zahir perlu tu nyatanya. Pan zahir manggeus diliwat ieu mah neuk ngadidik teh deuk ngurusan batin nu mantak zahir teu perlu aya nu ditanyakeun deui. Mantak kudu fikih heula. Geus di tengah perjalanan keur ngopenan batin zahir aya nu himeng atuh pan teu puguh. Ieu teh deuk urusan naon tah kitu caritana. Supaya wungkul ngadidik, supaya wungkul ngurusan batin zahir teh kudu diheulakeun. Besing ke wudu kebenaran wuduna cai nah kudu kumaha teh kudu nanyakeun. Pertayamumannya geus nyaho ilmuna ketika manehanana salat kemudian teu nyaho arah teu kudu nanyakeun. Lamun nyaho arah ieu kulon sok arahkeun. Lamun hiji di daerah masjid umum salat tanyaeun eueuh kuari deuk salat sok kayakinan ka mana. Kemudian ieu mah nanyakeun hese keyakinan eueuh lantaran eueuh panon poe. Timbul yakin teh kapan tina tanda panon poe. Panon poe eueuh, dangjang nanya eueuh, nyana teu nyaho arah. Kumaha? Oh teu kudu salat. Masa teu kudu salat? Nek jadi wali jadi teu kudu salat. Kudu teu salat. Euy, Baitullahna di mana cek nyana ieu. Atuh kumaha keyakinan yakin teh pan kudu aya tanda-tanda ieu mah eueuh. Aju kumaha? Teu kudu salat. Apan kumaha sih? Nek jadi wali jadi teu salat. Pugu wali teh ngalobakeun salat, aya teu salat. Nah ieu teu beres. Ulah sampikeun ka sulit nanyakeun zahirna sing rapi heula. Dididiklah zahir, setelah dididik zahir geus jalan ka cai eueuh kahimeng kuari masoal zahir. Kuari dididik teh batin. Tergantung guru. Lamun guruna soal batin masih himeng keneh bae atuh komo murid. Sok orang terapkeun haik beat mangga. Deka mana maneh? Deka Allah. Nah make jeung deka Allah ti Allah. Nah aku sebab ti Allah haju deka Allah lantaran urang ujung-ujungna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ti Allah ka Allah. Bener sia deka Allah na bener. Di imah dagang teu dagang. Dagang dek jang naon jang meuli mobil ka Allah lain jang ka jahe bolon sia. Ijen warungna ijen warung tutup banyak ulah tutup mangarana aya endek tama kos main gaple kapanggih ku polisi teu di luhur lawang jang paranti ke polisi cokot deui blon. Oh nya ijen bikin ka batur nya sia bener deka Allah bener. Nah make deka Allah lantaran ti Allah. Ku sebab ti Allah ku haju deka Allah haju ka Allah pan innalillahi pangbalikan ka Allah maka dihenteu-henteu geja ka Allah mending ti kuari deuk di ka Allah ke bener. Jadi teu ka Allah gengke bakal ka Allah bae maka kuari kula memeh dimaotkeun deuk di ka Allah keun bae heula. Satungtung hirup di alam dunia dek di Allah bener. Kegiatan di mana naon maneh? Kegiatan abdi teh PNS. Maksudnya jadi PNS
maksud jadi PNS teh abdi teh usah uap-uapeun bae lumayan. Jadi keyakinanna teh gaji sumuhun. Sanggup teu eureun jadi PNS dan sia yakinkeun ka Allah. Henteu, geus ulah beat sia mah. Geus dari itu bae jadi PNS bae. Mun hendak ka Allah sing yakin bahwa Allah lah anu garis sekian. Eureun saya jadi PNS da. Beuh pahit amat. Encan sakumaha ieu mah can tambah peuheur karek pahit doang. Endek moal. Endek atuh. Eureun jadi PNS da. Mangga eureun. Bener berarti. Ulah ngambang norekat ongkoh ngawarung ongkoh. Norekat ongkoh malah kuari boga dagang limbah. Engke aya wali pedagang limbah. Tek akur aing mah. Sia deuk beat, endek. Bener. Maksud beat deuk ka Allah. Nah make deuk ka Allah timbul ti Allah. Ujung-ujungna ka Allah, mending di ka Allah hebat. Nang di mana sih eta? Nang ti dalang. Orek dalangnya pinter. Bener sih deuk ka Allah, bener. Sok beat, mangga. Mulai ti ayeuna tujuan abdi deuk ka Allah, bagus. Naon pagawean di imah? Pagawean di imah abdi guru naon? Guru sekolah SD SMP SD aya guru aya SMP naon maksudna abdi teh tujang dahar anak pemajikan teh tidinya be boga keyakinan ti Allah ai keyakinan mah ayangan mun teu ngaguruan abdi mah atuh ti mana de bisa teu eureun jadi guruna engke abdi dahar kumaha pandeg dididik supaya yakin. Aduh abdi mah teu sanggup ai kudu eureun tina gaguruan los ya ka ditu bae jadi guru bae ulah norekat. Jadi guru bae sia norekat atuh jangan naon norekat ge atuh geus bae dina syariat. Ji cenah abdi teh hayang bisa ibadah di syariat ge jang pangkat sia mah atuh mejeuna. Cenah syariat mah hese ka surga atuh emang beungeut sia mah beungeut rada hese ka surga ieu. Emang teh hese norekat. Ngadengena urang torekat bajeuy sabaru ka kumaha. Lepaskeun urusan dunia, lepaskeun urusan makhluk. Deuk ka Allah pan maksudna ge. Parojol we kiai, wah ieu mah bagus ya kiai hebat. Sorban ge udeng-udengna bakul eleh. Bagul eleh, malah aya pangkat ke Habib-habiban zeuti. Enak nih kiai abdi yang belajar torekat. Pangbeatkeun. Ayo. Deuk ka mana ieu kiai? Ka Allah. Nah, iya Allah pan urang asal aja minallah haju ila Allah ku Allah mending ti kuari deuk di ka Allah keun daripada engke paeh kaget datang-datang ka Allah bae keur beujina urang ka makhluk ka dunia mending ti kuari fokuskeun ka Allah bagus fokuskeun deuk ka Allah pagawean naon ih abdi mah magahan ngaji aya santri aya sabaraha aya 50 maksudnya magahan ngaji kunaon lumayan santri balik sok guriwel beta sasalaman lumayan dapur-dapur TC teteh meureun gerak Allah manan gitu gerak juri ceuleuh gerak Allah juri teu mah kos kitu mah sakira-kira nu mere sodaqoh mah burung santri ka sia-sia eureunan magawana emang maksudnya kayak gitu malah kula genyeun menerima siswa baru eta mah pesantren juri temen nu kos kitu. Kok mau pesantren modern mah jahanam mah. Tuh, urang lamun kadengi ku nyana, pasti nyana ka urang nyalakeun, ieu keur ngaji bab naon bejakeun. Keur ngaji bab syariat batul los, deuk sakola di mamana ge di misro los. Amis di jero. Ieu mah keur carita deuk ka Allah, boro-boro modern puguh nu pesantren salaf ge ngaharepkeun ti santri supaya sasalaman, eta teh jurig. Emang kumaha gitu geus kiai ulah kusuk buat beat urusan bae ka ditu santri asal nu sugih deukeutan ai maksud eta mah emang kitu ieu kula mah tolol sia aja baik balik mantap Ki Abdul Halim mah baheula Ki Abdul Halim mah neuk ka beat jelema teh aya 5 ngajajar deuk asup tarekat ieu diterima ieu henteu geus nyahoeun cenah kajian teuing ieu mah henteu mondok dia henteu mondok mondok kan biasa doang teu boga santri ieu mah ustad biasa bae ieu mah boga santri kajeleuan ku Ki Abdul Halim mah ieu hiji terima iman teh tilu
enggak sebagai Abdullah mah tegas nu ngotot pan kiai manya abdi bareng ka di ulamanya manya geus urusan santri sia ka ditu sia mah bukan santri hayang meuli Fortuner dia mah kos Kipudoli bae sia mah tungtu make Kipudoli beta lampiasanana padahal masih ge sarua aduh ese dek norekat eureun dagang ai kebergantungan ka dagang mah eureun jadi PNS ai bergantung ka PNS mah eureun jadi guruna ai bergantung kana kaguruan mah eureun nyaina ai bergantung kana ka kiaiana mah ieu teh dek dibere ilmu mutiara supaya ngagenyai awak urang teh boga ilmu amalkan supaya timbul keyakinan hiji be minallah ilallah titik abdi nyangakeun beung teu-teukeun tigoro-gorokeun abdi teh ayeuna mah kumaha mama bae deuk dikukumahakeun ge balangkeun sia ku aing daek asal balangkeun jeung mama-mamana tuh sia mah kitu abdi mah beneran ti luhur sausa pramuti handap saibas dampal nyangakeun sadaya-daya ka mama panguruskeun abdi lantaran abdi can nyaho jalan ka Gusti iwati masrakeun sadaya-daya ka mama lantaran mama nu geus apal ka jalan ka Gusti sebab mama pernah dituduhkeun ku guru mama geus aya nuduhkeun guruna deui guruna geus dituduhkeun ku guruna deui ujung-ujung nama pan Kangjeng Nabi nu nuduhkeun Kangjeng Nabi teh nungtun ka Sayyidina Husain ka Sayyidina Ali nungtun ka Sayyidina Husain nungtun ka Ja'far Shadiq Ja'far Shadiq nungtun deui terus ditungtun datang ka mama teh anu salah sahiji nu ditungtun ku guru nu geus nyahoan ka Gusti Allah ayeuna abdi keur meujana poek geuneuk maleuk poek mongkleng betara teh jaho kana jalan abdi nyanggakeun ditungtun ku mama mangga kumaha cak mama bae siap sia lamun teu tani siap sia lamun teu dagang siap eureun dagangna daek lain daek deui jasana jan dagang ge rugi bae sia bae daek rugi dagang guru siap eureun jadi guru siap pokona mah deuk kuku bage siap jasa abdi mah kumaha guru bae abdi mah deuk kumaha ge dahar atuh mah nya guru teu mere tuh sia bapan ngaberatkeun ka aing lah siapa tuh ujung-ujung nama kumaha guru bae ieu mah pamajikan ge dibawa ka imah guru aduh cak guru ieu mah tsunami bager ge bager batu bager tinggal bager ten abdi mah beneran deuk ngagantungkeun diri ka Gusti Allah ngancan nyaho jalan abdi teh mama sek atuh aya kitu mah mangga puasanya kumaha mama bae oga tuh puasa guru ai mama ai murid tidak puasa guruna dahar teu waktuna suku-suk ngawuduk 2 piring berang saeutik dahar beneran nu tadi mah uduk do can dahar benteu mah berang makan siang encan ngopi teh manis rokok ngeleput bae aya deui berkat di dahar ku sorangan bae cek murid sial teh guru aing teu meunang dahar aya dahar bae suudzon ka guru kade sia ka aing nganggap dahar bae nya atuh lain nganggap jak kadeuleu itu kadeuleu mah nganggap ieu mah kadeuleu mah aja sia suudzon ka aing balik sia ka ditu ulah kitu mama sia suudzon ka aing deuk kumaha teu suudzon atuh jangan ngabibitak ulah pahan aing mah dahar ge geus nyaho ka Allah ai sia mah pancan nyaho ka Allah nu mantak dipengkek heula besi ku nafsu kanyahoan mama lain nafsu kumaha ya dalekeun ya tah urut dahar mama tahnya tah daging hayam kumaha mah ditepak geura ge tuh jadi kotok deui tah lamun saya geus bisa kos kitu los deuk dahar bae ge aduh mama nyen peternakan bae tuh kos kitu mah tawa goblok ka mama kos kitu jasa tah mah atuh mama mun kos kitu mah nepakan bae kula nu ngajualan bari dablon lain deuk gorekat erahan ngajak usaha ka mama
Aduh Gusti Allah nu agung. Masya Allah, Masya Allah. Aku hari didik mulai ya, mulai saya di beatnya mak. Artinya di beat ya, ia teh ninggalkeun dunia di dunia kene, ninggalkeun dunia ulah aya ta'alluq bener. Ninggalkeun makhluk padahal ruang riung jeung makhluk, tapi hate dek ninggalkeun makhluk sebab hirup jeung makhluk riweuh. Mangga tinggalkeun nafsu sebab nafsu kendaraan setan. Moal beres urang lamun encan bisa ninggalkeun nafsu, mangga mama tinggalkeunlah setan sebab setan innasyaitana lakum aduwwum mubin. Mangga ditanya deka mana maneh, deka Allah. Aya Allah aya di mana? Eta buku nu can nyaho abdi. Oh bener. Saha nu geus nyaho? Mama. Cak saha sia? Aing itu nyaho. Atuh ayeuna mama teh nyaho mah meureun abdi ge diajak ngagejebur ku mama. Abdi yakin ka mama sebab mama pan geus dididik ku guru mama teh wali nyahoeun ka Allah. Saya yakin ka mama, yakin naonna? Yakin naonna bae. Teh abdi mah nyangakeun sadaya-daya ka mama. Hek, sia ka mana? Dek ka Allah. Di mana Allah? Wallahu alam. Menurut keyakinan saya Allah aya atau aya di mana? Wallahu alam. Can nyaho pangnungtunkeun abdi supaya nyaho ka Allah. Bener, aya kitu mah. Sia ka Allah kan? Naon nu ditinggalkeun? Dunia, makhluk, nafsu jeung setan. Geus siap di jero hate? Siap. Dek ka mana? Dek ka Allah. Allah aya di mana? Can nyaho. Allah mah dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bareng jeung anjeun. Anjeun deka Allah aya di diri anjeun. Ih, atuh abdi Allah keheul ngomong. Haju jadi Allah bae sia. Kakarek di beat teh. Jaheunya tuh. Deka mana maneh? Deka Allah. Allah na aya di mana? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Innallaha ma'ana. Aya di mana? Di diri urang. Maksud di diri urang teh kumaha? Can nyaho. Nah, dituduhkeun ku mama. Neangan Allah malain kudu ka gunung jaya di diri orang sebab cek Al-Quran wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Deka Allah mah neangan lain kudu ka leuweung ja Allah mah dina Al-Quran wa huwa ma'akum aina ma kuntum aya di diri urang. Deka Allah mah lain kudu haju nyingkiran manusia, lain haju kudu ka leuweung ka gunung ka kota ka mamana di diri urang. Allah mah atuh kudu kumaha? Aji diri urang mentek disebut ngaji diri. Tinggal nu ngahalangan ka Allah nanaon sebab Allah nama aya di urang. Kajen apeng-apengan ka gunung bakal balik deui ka diri urang sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apeng-apengan ka leuweung balik deui ka diri urang sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kajen teuing kumaha ge puasa bae oge balik deui ka diri urang sebab wallahu ma wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kajen teuing dahar bae oge da balik nama ka diri urang keneh bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Urusan-urusan puasa, urusan dahar, urusan hudang dipeuting jeung henteu hudangna eta mah urusan satu perjalanan. Ai ndek didatangkeun mah ku Gusti Allah henteu kudu hese sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mohon mama kaharti. Mulayan yakinkeun Allah aya di diri urang. Wah, terah jadi Siti Jenar ya. Aya belah mana tuh? Baca mananya deui bae. Belah mana tuh Gusti teh Allah teh? Ulah kudu ditanyakeun belah mana eta mah sebagai ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artina maneh deka Allah ninggalkeun dunia, makhluk, nafsu jeung setan nu diteangan Gusti Allah. Sementara Allah cek Al-Qur'an innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Balikna ka diri urang berarti aji diri. Naon nu mantak ngahalangan ka Gusti Allah? Sebab ihsan teh cek Kangjeng Nabi ge wa huwa ihsan mah ente ibadah anta budallah ka annaka tara wa ilam takun kanahu yarak.
ente ibadah asa neuleuh ka Allah mun teu bisa asa neuleuh ka Allah asa dideuleukeun ku Allah mun geus jadi urang asa neuleuh ka Allah Allah asa neuleukeun ka urang neuleuh ka Allah neuleuh ka urang eta lah jadi aikos kitu mah perasaan burunganan mama geus urang ka mama ge rarasaan asa dideuleukeun usaha urang asa neuleukeun eta kan rarasaan nah supaya jadi rarasaan urang kos kitu kumaha maka dibeatlah ku guru ieu lah laksanakeun sapenting baca ku manehnya sholawat lah kumaha sholawat si mama kan salat ka Kangjeng Nabi nu boga kunci surga adalah Kangjeng Nabi nu pernah dibawa ka surga ku Gusti Allah adalah Kangjeng Nabi melalui Jibril anu kuari nyekelan kunci surga teh Kangjeng Nabi aing dipasrahkeun kunci surga ka Nabi aing maka sia mun teu loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi moal bisa sia ka surga kajen ku kumaha ge lantaran nu boga kuncina adalah Kangjeng Nabi aing lobakeun heula atuh maca sholawat anu boga kunci dituntun sebab Kangjeng Nabi teh uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir ya Allah kakarak dididik ye jaheunya sing loba maca sholawat sok sapenting sabaraha maca sholawatna 1000 maksud maca sholawat apa dipake ka resep ku jahe tuh sia ngolembar deui bae kakarak cikeneh cenah deuk ka Allah ka jahe deui masalahna ieu ai subuh paheula-heula udang antara mata jeung eta ajuheulan mana heula eta mulai di ku guru sing tenang ya cicingna di dia tuh cicing di dia tah nya jika kumpulan sekali atau seminggu sekali moal bisa tuh kumpul mah teu kanyahoan maneh leuleus jeung heurasna supaya kanyahoan leuleus jeung heurasna besi leuleus urut nah ilu tuturkeun nya lain sembarangan teu bisa sabulan teu bisa satahun Imam Ghazali 13 tahun Imam Syafi'i 3 tahun terus berbagai-bagai gitu Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 3 tahun kemudian nu lain-lain deh aya nu belasan tahun teu usul-usul ketika rek maot karak usul eta mah rahasia Allah nu ngausulkeunana mah nu penting cita-cita urang nande ka Allah berangkatna melalui wali yang mursyida wali nu mursyid guru ngaranna nu nungtun nu ngausulkeunna mah tetep lain guru hanya cara-cara jeung metode-metode guru mama tapi we murid anu nyaan kemudian dididik teu usul hampir teu aya hampir jarang tetep bae eta mah sakadar bahwa ulah diaku eta teh nang guru lain nang Allah kajeun kumaha bodona ge jelema sakola ngitung bisa bae bodoh jasa masantren tetep bae ngaji amil mah ilam annal awamila finnahwi bi'atu amilina bisa bae labjatun tarkib gusya labjatin di harapan guru bener 5 balik 7 balik deh bisa ka ditu nam segoblok-goblokna ari dididik ku guru bisa bae sok sia baca kuari bisa kalau orang pasantren maraca kitab bisa bae ka jenteng kumaha jeung teu kanyahoan salahna sanajan salah embung disalahkeun misalnya salah kanyawan kuno kurang lembur itu masalah mah si aing mondok nya salah sih mah teu mondok gagahnya di hareupeun itu mondok mah datang maka imah emang aing salah ieu kuari dididik ku guru mencara batu mah ieu teh geus dibentuk tinggal dipoles tergantung kumaha batuna aya nu cepet dipolesna aya nu lambat aya nu teu daekeun herang-herang teh batu sial mus digesekan ge kelek da datang ka coplok teu daekeun herang eta batu orang batu bangkong teu kumaha herang Masya Allah Muhammadun basyarun walaisakal basyari bal huwa yakutatun wa nasukal hajari Kangjeng Nabi mah bagaikan inten yakut
Inten Yakut masa gede pentul korek api ratusan juta bahkan miliaran. Wanasukal hajari Habib Rojak makos batu bangkong. Satrek hargana paling 500.000. Satrek teh bandingkeun jeung Yakut. Wanasukal hajari. Eta mah digosokan kitu dek hera. Batu bangkong mah teu dek hera. Kalah kakesel nu ngagosokan. Jadi picin ku jana. Jadi umpak tungtung nama. Nah, gosokan geus dibentuk digosokan dipoles digosokan dipoles jadi ku ari herak. Batu dibentuk geus dibentuk diasah diherangan herang. Manusia ge sarua dibentuk di pondok pesantren keunanya ho maca kitab syariat kemudian dipoles-poles ku ari make toriko herang jadilah hakikat. Ya Allah, nah ku harimanya nangis dididik ku guruna dahar niat ka Allah nginum niat ka Allah make baju niat ka Allah make samping niat ka Allah lillah sare niat ka Allah segala rupa ge niatna ka Allah silaturahim niat ka Allah ngaji niatna lillah ceramah niatna lillah ceramah lillahi ta'ala Allahu akbar. Aduh cek pudoli besi unu mere bae geus lillahi ta'ala tenang pud tah mah saya bagianan eta mah. Tuh geus tah urang geus dilillah belajar lillah teh moal bisa sabulan moal bisa 2-3 bulan setahun hampang diomongkeun nama lillah hampang diomongkeun nama ikhlas horenganan dipraktekeun mah hes. Ketika aya kiai nu ngariungna hayang berkat ketika aya kiai ngajina hayang dibayar ketika aya kiai silaturahimna hayang pangagung naon bedana jeung nu bodoh ngawarung maksudna duit kiai ceramah maksudna duit alhadin sawa beda tipe doang. Nu bodoh mah bisnis sayang boga duit ai kiai mah ngariung hayang boga duit akur bae maksudna ngariung jeung bisnis tujuanna duit keneh geus teu bisa dibedakeun si kiai jeung si bodoh dina maksudna ai duit keneh mah eta ilmu ngan sakadar jadi hiasan doang nu mantak ilmu teu bisa ngasupkeun ka sorga lantaran kadang ilmu jadi hijab. Ketika ilmu dimaksud dunia jadi mui maksud dunia mui tinggal mui pinter naon bedana jeung si Edi anu dagang toge naon bedana jeung si Udin anu dagang jengkol si Udin dagang jengkol maksudna duit si Soleh jadi mui maksudna duit atuh hebat sarua pada duit doang nu ngabedakeun dalil. Kiai mah bisa ngadalil si Udin teu lantaran bodoh dalil tinggal dalil di akhirat mah lantaran tujuanna sama-sama dunia bareng bakalna berjamaah di neraka jahanam. Ditanya ku si Udin yai ulan pan yai ka neraka ulah loba omong aing izin engke kupen kiai jadi ka neraka kieu pan kula baheula sok ngaji di kiai ulah loba omong hayu urang babarengan bae. Itu ge Habib Rojak. Aduh. Itu nu saha nu geus hideung Haji Pendi. Aduh geus hararideung jadi areng. Kunaonnya ieu ieu jadi ka neraka kunaon? Haji Pendi ngomong, "Haji, ente ka neraka tuh aing ngona maksudna emang dunia tiba lagi." Ayo dunia ge atupan meureun jabatur ge henteu kana neraka emang celok ngajakat terang-terangan nya di neraka mah geus kumaha atuh ai kuari moal bisa terang-terangan nya na sumput salindung aing ge mah tuh dibeulem kiai kunaon ieu ka neraka lah Golkar gara-gara naon dan maksudna Golkar kumaha atuh eta tatina lillahi taala kaladaran di Golkar kampanye hese lillahi taala na kaseret ku DPR Golkar itu kiai PDI sarua kana neraka kene ambalaya
dalil tinggal dalil tetap neraka baik. Lepaskan dunia, lepaskan makhluk, lepaskan nafsu jeung setan. Eta teh lain sabulan 2 bulan, mungkin setahun 2 tahun. Perang jeung ISIS mah gampang, perang jeung Amerika mah gampang, perang jeung Nasrani mah gampang. Artina gampang aya waktuna, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun selesai. Tapi perang jeung nafsu dimulai beat deka Allah di harita lah perang jeung nafsu. Ngaji kira-kira bakal ku nafsu libur, silaturahim bakal ku nafsu ulah, segala rupa bakal ku nafsu henteu. Ku batur diaromongkeun jeung teuing, aing mah diomongkeun ge ka Allah. Allah doang anu ku aing adin meumeut dipake ka deudeuh ka rindu ku aing mah. Atuh salah umat saha eta anu ngurusan ai kos kitu mah. Aing mah rek urusan umat, urusan diri aing. Mantak disalahkeun teh ai diri sorangan di urusan batur teh di urusan lain ulah waka nyalakeun can waktuna. Ku hari nu mantak urusan sorangan can beres urusan batur tungtung napana cak-cakan kuduna mah urusan urang heula sing rapi. Ketika ansrup di masyarakat ngaji teh ngaji bener lillahi taala, ulah aya embel-embel di luar ngaji segala hayang amplop lah, hayang berkah lah, hayang pangagung lah. Iyalah gara-gara can bisa ngurusan diri geus ngurusan batur salah. Mulai ku hari geus rapi eueuh kahayang ieu mah ye kiai teh hebat. Di lembur teh geus istuning ibadah teh ibadah bae. Begitu aya nu mere ti pamarentah mobil mung. Yai tarima teh hayang aing. Kunaon emang jore. Hayang bagus. Aya teh akur ieu barak baki pulau ali batuh. Teu ieu mah bung pangagung bung pangalem bung hiji aing mah dek ngajakan manusia dek dicokotan ti leungeun-leungeun setan besi terlena nyana dina paharaman ku aing dicokot perang aing jeung setan anu keur aya di perjudian ku aing dicokot di leungeun setan lantaran nyana kadeuleu ku aing keur dibabawa ku setan ditumpakan nafsuna direbut ku aing dengan munajat ka Gusti Allah lantaran nyana geus eueuh kahayang di alam teu hayang, diagungkeun teu hayang, dibere teu hayang dan lain sebagai eueuh kahayang hiji be ridho Allah karak jadi herang. Ieu di lembur teh lamun geus aya nu kos kitu kasyaratil baydha fi suril aswad percis okos bulu nu putih dina tengah-tengah sapi nu hideung. Sapi hideung aya bulu hiji yang celing ka deuleu. Ieu ge sarua di mana geus aya kiai anu model kos kitu di tengah-tengah hirup piku kahirupan manusia percis okos bulu nu putih dina sapi nu hideung ka deuleu ku balerea. Eta meureunanan hese teuing teu mah meureun nyontohanana percis kos huis Haji Pendi. Ngan loba teuing teu mah huis deui. Malik teu ka deuleu deui teu mah. Atawa nu hideung di huis Haji Pendi panjana geus huisan kabeh jembut huisan aya nu hideungan kadeuleu sarua bae teh kitu-kitu keneh. Nah maka bakal kadeuleu ke pangkat-pangkat wali-wali Allah kanyahoanana ieu adalah guru nu ngadidik fala turafu maratibur rijal maka tekanyahoan pangkat seorang wali ila biasa biak kecuali guruna saha eta hebat amat atuh guruna Sunan Kalijaga saha itu teh kiai guruna Syarif Hidayatullah saha itu teh atuh guruna Sunan Rahmat saha itu teh kiai hebat amat atuh guruna Pan Kiai Golkar paingan beak kabeh kunyana guruna tuh kos gitu. Guru kencing berdiri murid hiber ujana bari hiber kiih bae nama wer nah iyalah kajawan pangkat seseorang adalah ti guruna sebab dididik ku guruna maka nyana seakan-akan kultus ka guru sebab guru anu nungtun nyana ke Allah kurang kikiran ge diuk padahal mah ieu teh keur ditungtun dek dibawa ka lawang Allah
seakan-akan Allah teh aya di satu bagian seakan-akan urang teh dibawa kalawangna ngan aya nu asup baju aya nu balik ngan mayoritas balik kabeh udah sanggupin asup nyana can keluar sohibul betna geus baralik geus neuleuan bae kebal teuing ngaji lapar can kaburu gitu ya dipersilahkeun ka karak dilempeng-lempeng ka jalan anu can berangkat anu dek siap berangkat anu geus berangkat ai wusulna maka ditu Allah lah nu ngawusulkeun maka guruna wali muridna sok diangkat jadi wali minimal jadi sholihin tergantung guru dek ngajak ke mana murid bakal nuturkeun iyalah moal kanyahoan pangkat murid wali kecuali kanyahoana ku guruna sebab guruna kekeh ngajakan muridna dielus-elus dicarekan digulang gaper dibadug-badukeun lain dek dikukumaha dek diajak kalawang Allah subhanahu wa ta'ala jelema geus boga martabat hasil jerih payah perjuangan untuk meraih maqam indallah mulai nyana zuhud wari terus-terusan berusaha ninggalkeun karesep tentang dunia nyai-nyayan lumayan geus teu kabita ku dunia nu dipake kahayang tujuan pokok Allah nomor kedua makhluk riweuh makhluk teh sakadar dua makhluk teh mun teu ngalem nyacad tertera di dalam hati ketika batur ngalem urang bunga batur nyawad urang bendu can boga makom jelema nu kos kitu lamun dibere soal dunia hirung bekah mun teu dibere ngancam moal datang deui aing maka dinya diondang ge kajian ku kumaha ge sebab amplopna ipis eta mah kiai ojek nu kos kitu kiai lain tuturkeun komo si eta mah asal tadi berkatan atuh geus ngaco jauh kudu dizuhudan soal dunia soal makhluk qanaahan dunia jeung makhluk urang kuari geus zuhud tentang dunia qanaah tentang dunia kadana nomor hiji nama qanaah teh nu eueuh ulah duteangan nu aya bagi-bagikeun moal aya jentulna teh oh hiji-hiji acan minimalna bae atuh nu aya urang tasarrufkeun kana aturan-aturan agama nu eueuh ulah diteangan ketika datang tarima ngan urang gunakeun kana jalan nu dipikari ku Allah turutan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an turutan Sayyidina Umar turutan Sayyidina Utsman geus lumayan nya bisa tabak zuhud dina dunia geus nyai-nyayan ku hari ibadah nu kamari di mana si khusyuk teh neangan khusyuk moal kapanggih sebab pamari Allah ngan jalan khusyuk masa tungtung dina hate geus eueuh naon karak aya khusyuk satungtung di jero hate ambalaya pateep-teep aya mio aya poswan aya sekupi malah hayang ganti hayang boga apansa Vespa geus eueuh ganti ku mio ti mio ku hayang apansa kumaha carana ieu semuanya kudu maling mah ieu jero hate urang kos kitu moal aya kakhusuan boga pemajikan lain dinikmati saya belah ieu urang urus kuari japur kutut ge dipandian diurus pandian purus jadi bagus ulah sok tuangan teangan segala kasubang ka Karawang geus bae lah irek ibadah mah
eta bae hiji satungtungnya bisa nenangkeun pikiran urang ditoel nang karak atung geus teu kudu neangan-neangan deui kecuali lamun ditoel nya nangkub wah ieu geus lain garasi ya tah nah ieu mah maksudna kan lain endek sesenangan tetapi endek ibadah ka Gusti Allah terus makhluk ku urang di kitu uzlahan padahal mah teu meunang ninggalkeun makhluk lamun teu boga masalah ketika urang boga masalah meunang ninggalkeun makhluk masalahna deka Allah kuari geus bisa eta tidinya ge ibadah geus mawaan naon sababna si urang kok ieu teu mawaan ibadah teh sangheuk aya naon di jero hate urang ketika ku urang dileungitkeun tentang cinta dunia cinta makhluk mawaan ke ibadah asal maksudna ka Allah mawaan hayang sorangan kuari ngageser sorangan embung ku kumpulan jeung jelema ari lain ngaji mah embung babarengan jeung jelema ari lain jalan ka Allah mah resep biasa urang mun maca sholawat resep biasa mun zikir salat eta dengan sendirina ko nikmat ngan encan datang ka puncakna lantaran nafsu masih aya keneh ti dieulah urang terus ngopena nafsu ulah nutur nafsu kahiji kadua geus beres nomor katilu jelema nu geus boga pangkat kemudian bisa morosot deui amruk bitaba'iyati li nafsi wa hawa kusabab nuturkeun nafsu jeung kahayang urang lamun teh dididik ku guru moal beres ibadah ku wajen teuing tarang harari deung geus cara PKS moal bisa PKS tinggal PKS wacana make jubah emang jubah bisa ngahusukeun wacana calana rek komprangna ka handap haju naon garang-garang samping ka luhur cara potongan Cianjuran emang bisa husuku kitu lamun bisa husuku kitu mah meureun urang Cianjur harusu buktina jan teu biasa-biasa bae teu ngaleungitkeun ria posisi ria teu nyaho titah ngaleungitkeun ujub posisi ujub teu nyaho jalan ngaleungitkeun ria ujub takabur teh geuning henteu diurus atuh moal bisa sakadar lisan mah tuh gampang bae dulur sing ikhlasnya urang ngariung ulah hayang nanaon mangga balik we nya teu dibere berkat nyana nu ngomong nyana anu bendu tadi mah nyana ngomong sing ikhlas bae nya urang karena Allahan bae nanaon ge mah pentatangga ulah sok hayang berkat-berkat geus beres basa bubar ngariung kabehan dibabagi berkat Haji Pudoli kalewat nyana nu ceramah ngomong jeung babaturana kasing salah mulai kita ngomong gitu emang dia menang di dia henteu lah kajian karena Allah bae kemah tujuhna moal hadir lah eta penyakit eta kos gitu nah iya kan hese nah eueuh di jalan iwalti kudu make metode untuk usul ilallah thariqah adapun thariqah nu terserah dek make thariqah naon ente sarua acenah dek qadiriyah mangga anak sabandiyah mangga anak tijaniyah hegae usmaniyah mangga rifaiyah nawawiyah rozakiyah teu anyar eta mah bangsa mun asup ka dinya ngopi melulu ya Allah ya Rabbi ninggalkeun dunia manggeus ninggalkeun makhluk manggeus tapi ternyata nafsu aya keneh di jero hate urang nafsu teh aya keneh urang nutur nafsu nutur kahayang pokona waman tabi'a hawahu huya bihi ilal hawan cilaka kajen ku kumaha ke kiai aya nafsu teh emang kumaha nafsu mah mun dijabarkeun moal aya tungtungna urang geus sering ti awal ge ngabahas nafsu bae ieu mah caritana carita praktek bae praktekna nafsu mah lamun aya di awak urang osok demo eta nafsu ngaranna
jingnya nama sok ngarayu nafsu eta ngarayu coba tuh zaknya naja batur ge kiai urang ge kiai kan batur geus boga motor atuh sarua kiai mantak naon atuh ja urang boga pangeran atuh ngadoa bae ka pangeran ja pangeran mah maha kawasa jeung maha sugih atuh pan urang boga pangeran ngadoa mantak kunaon ka pangeran Allahumma rzuqni afansa wa minimalihi mio tuh cak Allah kok tolol-tolol teuing sia deka Allah mah teu bisa teu beunang kos kitu urang ngadoa ge panjang teuing teh ditegor ku Allah deka Allah urang mah pan lamun ngariung doa panjang jasa eta teh ditegor ku Gusti Allah aing bingung merena cak Allah ieu hayang itu hayang aya ibadah henteu tapi sih ade aya di bab syariat tuh mangga bae sebab itu ibadah tapi kan lamun geus ka thariqah mah ibadah teh diakurkeun jeung qalbu ari syariat mah hayo bae Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil terus qabla dan nas'aluka hawin alaina bisakaratil maut wa najatan minan wa faizal hisab parawat cak Allah teh pepentaan gitu kan kemudian kabladina Allahumma ya ghani wa agnina ya Allah agnina ya Allah agnina ya Allah bihalalika an haramika Allahumma salimna ya Allah min afatid dunya wa azabil akhirah terus bae kabladina Allahumma rzuqni ya Allah terus geus cak Allah ambalai amat apa menta mun ditanya aja pendi kok panjang amat sih ngadoa bae teh diberkatan pendek-pendek teuing mah eta teh aya kos kituan teh kiai teh aya di syariat mah masalah geus ayo bae satungtung nu talar dibajeng hizib-hizibna hizib ge dipake ngariung blon kipu doli tolol hizib dipai dipake ngariung ambo tambah hizib nasor emang dek perang wow pohara jasa di syariat lah tuh emang teh ai masyarakat ada ngadengikeun opek bae masyarakat kan geus kieu yeuh Terus kieu bae asana ieu mah geussan turun kan ka handap ka dieu. Pajar deuk geussan naik deui ka dieu. Turun deui ka dieu. Nyana sing harewas bae engke mun nyana deui ngada urang balik yuk. Iker carita syariat mah atuh satungtung nyana kitu naon ngaranna talar atuh di kabehkeun bae terus di tarekat teu meunang kos kitu ruya rayu ka Allah. Doa teh kan ngarayu teh ngaranna ka Allah cek Allah aing teh kudu dirayu sesok ngarayu ka aing cek Allah teh sapasna ahli thariqah moal aya jelema ahli ibadah doana panjang-panjang moal aya sadunya moal aya sadunya ieu mah isin ka Gusti Allah pas na bae di makom naon ieu oh ieu makomna ngariung salamet ngariung doa salamet bae geus malah mah kabladina mah geus hiji bae doana asal amin amin rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallu alhamdulillah ke ngariung ditu rabbana atina fid dunya hasanah ke ngariung ditu kitu deui masyarakat dadak kanyahueun teu talar doa teh mah kiai ajuda masalah panjang teuing masyarakat mah embung pendek teuing kitu keneh kos awewe panjang teuing embung cek nya tuh ay keterlaluan mah panjangna pendek teuing komo sautet sia mah sok kaju ka mana bae heran aing mah na ieu nuturkeun hawa nafsu mah moal beres sok ngarayu ka Allah tanda eta nafsu urang ngadoa hayang sorga nafsu berarti sebab eta mah perwatekan jelema dikanarakakeun embung dikasorgakeun hayang nafsu ulah-ulah orang hayang soal rizki ulah-ulah orang hayang sehat ulah-ulah yang iya bakir carita hayang sorga baik nafsu kene moal boga makom indallah moal wajan jujung kelan moal bisa temenang orang norekat mementa sorga temenang aya eta cenah sok kadenge sok menta eta mah tabarruk doa Kangjeng Nabi
ieu mah dibaca sote doa Kangjeng Nabi we mah ngahormat ka Kangjeng Nabi. Nah adapun diri sorangan mah deuk ka sorgakeun mah deuk ka nerakakeun mah ngajanu Allah ieu eta teh lain ngomong doang di hate. Urang mah keur ngaji mah bener-bener mah coba-coba aing deuk kitu teu siap besi ka neraka aing teu siap jasa berarti nafsu keneh kan nafsu keneh. Aya seorang waliullah can kebal di zaman eta Ki Ma'mun eta Ki Ma'mun anon garang-garana Cibarusah. Aya jelema kan osok diutus ku Gusti Allah wali abdal. Terus datang ka dinya. Wo borok di dieu euy. Bude borok. Bilatungan. Di Tangerang ge aya keur ieu. Habib lamun Jumaah di dia lamun Jumaah di dia di Cilawang pula esok deket jana gagaro bae kurap awakna kurap ya mun salat Jumaah ge jana Allahu Akbar dieu ka juga gagaro bae gagaro ngan abah geus bebeja kade sing adanya jelema eta ulah disingserikeun ulah dihaharuan oh geus dibejaan ku abah teh nya mah diukna ge ditihang bae Jumaah milu Allahu Akbar ditihang kayaknya mah gagaro bawa turunnya na ruku naonnya mau gagaro batil tapi ngisi bejaan sing ade guys ieu mah keur carita itu di Bekasi borok nyana seuri bae ke lamun wudu borokna eta nabi latungna dicokotan ku nyana diasup-asupkeun ka wadah ka gelas set bilatungna geus uhan bilatung nyana ngala wudu ke nyana salat ke geus beres salat bilatung diasup-asupeun deui. Diasup-asupeun deui. Kitu bae teh nyana mah asal wudu dikaluar-luarkeun, ditoelan bilatung diasupeun, geus beres salat diasupkeun deui. Aya nu nanya, "Ki, jak kiai lain banyak nu di ki bae gitu." Ki, eta teh bilatung kudu diasup-asupeun kan kayanya makhluk Allah, menang yeun Allah. Nu mantak dijieun ku Allah di dieu ge meureun dahareun nyanana aya di suku kula. Ieu mah menghormati ka Gusti Allah we bilatung teh ulah dibawa salat jangan nama makhluk kos kitu. Ngan ketika geus salat mah atuh dahareun nyana lamun teh di dieu deuk di mana? Manan Allah neundeun ge di dieu meureun rezekina di dieu. Datang moal coba pikiran urang ka dinya. Hayo coba. Je aya urang mah diantepkeun leho. Leho diantepkeun ka dieu teh Ki eta leho nang Allah oh nang Allah teh teu meunang antepkeun bae kebal-kebal asin meureun disusut-susut oge ieu jelema lamun lain wali Allah mah moal bisa emang kumaha gitu di dinya lah saat-saat kos kitu pangkat ditaekeun ku Gusti Allah sebab nafsu nyana teu dikepar urang mah pan nafsu teh hayang sehat bae embung gering ketika dibere gering teh urang mangarasula ka Allah Gusti kieu-kieu teuing hitung ku sia sehat sia sabaraha taun kakarak gering saminggu bae ge cak Allah geus gusti-gustian je emang naon nafsu bener ketika nafsu geus eueuh gering bae tuh janu Allah janu sehat ge we dicokot bae cenah aing dek dicokot ku gering ya tuh mangga teh teuing janu Allah ieu je deuk kumaha ngomong mah urang keur ngaji bener ente dibere we gering 2 poe aju bae ente cai lah kadukun lah ieu bebeja bu cenah kiai geus sabaraha rupa ieu mau obat geus kiai geus dukun geus naon geus dokter ieu mah tinggal ka tukang sihir doang cenah nuncan ieu deuk kumaha urang nafsu tah ieu babaro-baro hayang surga ke ka nafsu ente nuturkeun nafsu hartina uhiya bihi lal hawa teh moal bawa pangkat turun ente masyaallah karim tah lamun urang nyaritakeun model kos kitu tah dicoba kapan ku Tuan Syekh Abdul Qadir teh aya muridna anu sukang menta-menta teh menta-menta ge bae di jembatan ke ibadah zikir ke isuk-isuk atau sore-sore menta-menta ge ku batur geus diwali-wali bebeja ka Tuan Syekh Abdul Qadir aya waliullah ibadahna pohara zikirna pohara peuting tarasara di mana cek Tuan Syekh Abdul tuh
di jembatan purati menta-menta untuk penan gawe dengan menta-menta doang kita mau formalitas doang diteropong sebab seluruh wali kan ayah di bawah tangannya lain wali teman kuka masyarakat geus di wali-wali lain ji jakus hebat jasa segala rupa nage kayak kukula ada dicoba kutuan seh mejennya naker hees batokna dipicen blang bae kapirunan udah ngees nyana biasa ndek operasi action nyana neteangan ku nyana batok aing ka mana ya batok aing ka mana nanyakeun ka sekitar eta batok aing ka mana bejakeun ku salah saurang tuh batok mah anu micun tuh ka ditu tuh kapirunan saha eta jelema nu micun weh naonan paranti usaha aing oh bejakeun ka tuan Syekh tah lamun wali moal neangan batok ketika geus leungit atuh leungit bae nyana ndek boga pagawean paling nampa atau neangan deui moal kudu neangan sebab batok eta dunia geus leungit batok bae diteangan kula mah tuh kuda kula kandangna emas andai kata anu nyokot moal diteangan tuh anjing kula 1000 make kongkorong emas kabeh geus laporan nu di anu bahwa eta emas teh aya nu malingan bae sabodo teh urusan dunia ieu mudah-mudahan bae nu maling emas kula bisa ibadah ka Gusti Allah sugih tuan Syekh teh tapi teu ingeteun kana dunia eta jelema susah geus diwali-wali horeng lain wali sebab batok hiji bae ge kudu teangan kototang-kototang datang ka teu zikir coba hayu jasa nafsu berarti cinta dunia cinta makhluk nafsu na kadinya jehe bang kumaha gitu urusan jeung Allah nah si Tirebatul Adawiyah ditanya ieu nu mantak boga pangkat jadi kutub kumaha emang lalakon kula baheula terus ibadah ka Gusti Allah teh ku Gusti diantep bae satungtung di jero hate aya duniaan aya makhlukan kula berusaha payah cek Rubatul Adawiyah ngaleungitkeun cinta dunia alhamdulillah lainang kula nang Allah tadi aku kula ciptaan Allah mentana ge ka Allah ku Allah dibere teh cinta dunia alhamdulillah kurnia tu Gusti Allah mulai nikmat ngan tetep can diangkat jadi wali karak nikmat ibadah bae ngaleungitkeun cinta makhluk sebab makhluk mangan sakadar ngalem jeung nyacat kukula diabaikan teu mahi sabulan 2 bulan ngabaikan makhluk ternyata alhamdulillah kula nanu Allah makhluk nu Allah menta ka Allah alhamdulillah ku Allah dibere teu cinta ka makhluk nang Allah tidinya kula encan diangkat jadi wali bae ngeunaheun ibadah mangan semet sakitu bae kula teu ngaharepkeun karomah ku Allah teu dibere jancan jadi wali karak ngeunaheun ibadah bae kula nyuhunkeun ka Gusti naon ieu nu mantak aya ganjelan cek Gusti ngadoana sing bener oh orenganan doa kula menta sorga tidija kula teu pernah menta sorga Gusti abdi ibadah ka Gusti teu hayang ka sorga sama sakali teu embung ka neraka urusan ka sorga jeung neraka mah teh mah urusan Gusti janu Gusti abdi mandek ngabdi bae ka Gusti kitu na teh di jero hate kakarak dironjatkeun ku Gusti Allah jadi wali guys, urang bari mah ulah sok ngadoa-doa jannah-jannah gitu ulah guys. Allahumma nasuka jannata wa na'udzubika min sakhatika wa ulah. Sebab eta hawa nafsu, emang hayang surga mah hayang nafsu. Tungtung nama urang ngadoa ayatan teu di nerakakeun gerger. Ulah saturut-turutna. Kudu aya nu nungtun. Jelema di zaman Tuan Syekh pengusaha besar. Begitu pengusahana ambruk total menta doa ke kiai anu teu kaharti ka kiai anu teu kaharti ka kiai hikmat beureun aya nu ngabejaan sia tuh lamun hayang menyat deui mah tuh ka ditu ka Tuan Syekh di mana tuh di ditu datangnya na ka Tuan Syekh ku Tuan Syekh ditanya naon ieu kula pengusaha ajo kula menta doana kusaha kula ambruk supaya menyat deui munggah aja tuh ceknya sok kabalinger mama atuh pan dunia ge geus eueuh munggah haji emang munggah haji ka Mekah atuh lain pan munggah haji maka Baitullah atuh Baitullah teh pan lain di Mekah
wah Tuhan saya itu bener cenah cakatenya sulah sok tunjuk curhat teh sakumaha teu bener teh kana naon ka Mekah maneh teu boga ongkos atuh lain ka Mekah ka Baitullah itu jadi awak sia ge Baitullah jih mana Baitullah teh eta kolbu teh Baitullah sok datangan teh kolbu perem bedak bentah aya eueuh perem kolbu renungkeun ku hate aya kolbu bentak aya kolbuan kan aya di jero kolbu maneh aya duniaan dunia nu leungit araya kabeh mun anu kaya ngembalikeun dunia geus benta tulung kan maneh ka kiai anu bener aju kiai itu teu bisaeun kan henteu atuh kula ge sarua emang kula pangeran atuh lain kula ge manusia teu bisa ngawujudkeun usaha maneh supaya maju deui ge ieu kula mandek minta doana kieu konsepna geus usaha mata mah usaha nu eueuh mata mah geus eueuh perjalanan eta adalah pagawean Allah fa'alul lima yurid kuari mah kieu bae maneh ti eueuh ka aya nang sa nang Allah dihirupan ku sa ku Allah engke di maotan ku Allah eta menang maneh usaha menang sa menang Allah eta maju nang sa menang Allah eta kuari eueuh dunya menang sa menang Allah balikeun hate ka Allah gerage ka Allah gerage deuk nanaon ge ka Allah bae hayang maju penta ka Allah hayang mundur penta ka Allah hayang sehat penta ka Allah nu boga sehat Allah nu boga sugih Allah nu boga harta Allah nu boga maot Allah nu boga hirup Allah penta ka Allah tanpa kudu make tangan-tangan manusia ji cek dana teh atuh teu bisa kula makos kitu sasalaman beat geus tadi beat ku Tuhan saya gas cicing tah dirinya digubug cicing diberenya na zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sebulan 2 bulan mulai panggil deui kumaha alhamdulillah ternyata orang dunia mah comberan ih jari hiji cek kula meminta doa bae ka mama supaya ulah resep kana dunia ieu kuari geus resep kana dunia nu kamari kula usaha teh horenganan eta teh kuku cuprakan dina kocomberan mama alhamdulillah wauh jeung mama kula kuari sugih jasa tuh kuari teu boga nanaon nyebut sugih cak nu ngadengekeun pugumung suruh sugih kuari mah teh kula sugih jasa horenganan kula kamari cicing dina kendaraan horeng kocomberan cicing di tanah horeng kocomberan cicing di usaha horeng kocomberan nuku kula di udag-udag goreng kocomberan teh ih Gusti mun kula inget kana ka tukang urusan-urusan kos kitu horenganan hirup di tengah-tengah kocomberan beuh mun cacak-cacak henteu wauh jeung mama meureun kumaha lainang mama pan tadi ga titah ka Allah teh nu ngitukeun oh lamun bebeja kaji pendi mah bot tunang saha deui bisa kitu teh panang aing atuh mah berkat sia ka aing bersyukur mun aing ngejebur sia eta pan kieu blon teh makos kitu hei sia keur ieu kan masantren di aing tina teu bisa amil jadi bisa tina teu bisa jurumiyah jadi bisa kuari sia jadi jelema jadi kiai kunaon tilok nyaba ka aing atuh wayahna bagi dua totolol teh kiai kita bagi dua kudu inget ka Purwadaksi sia ti bodoh ka pinter teh kapanang aing eta kiai jahanam teman makos kiai teu beres teh kiai kuari mah mantak sagadaya alumnian kupaya kararumpul imah kiai engke nyanangieunkeun gerakan-gerakan lumayan aya leuwihna tina gerakan eta jeung meuli ban Fortuner kiai tolol kan kiai torikoh moal kos kitu etan bangsa kos kitu teh kiai-kiai kocomberan urang teh lamun ngomong kos kitu kadengen ku nyana marah ieu kan makom wali keur ngaji teh makom wali teh kos kitu segala menerima siswa baru rimpak pondok pesantren naon ngaranna pondok pesantren naon eta ngaranna pondok pesantren Darul menerima siswa baru jahanam teh kos kitu wah nu kos kitu
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek mana nih abdi iya mas antren. Jadi mau pondok. Ke kampung pondok penis itu tuh aya pondok. Kiai aja pendi di situ. Bisa dagang karung saya di situ mah. Oh ulah kadi anu pondok mah tuh kadi itu di dieu mah henteu teh lah sapira dia ngajina ge letik teu endek ge diulah-ulah. Ieu mah lain bejaan masyarakat supaya marondok kadinya. Supaya jara di jelema. Orang yang anak gitu lain jadi jelema ieu jurig. Ulah aya. Tuan Syekh mah dikitukeun ge bu, mama cacak-cacak abdi lamun teu kapanggih jeung tuan meureun bae dicarekan ulah ka mama ka Allah. Mbak teh ieu teh neuk nungtun di ka Allah kan ulah kudu ka mama kabeh nang Allah. Nah, kuari mah geus kapanggih dengan cepat nyana lantaran cerdas. Kuari teh geus aya dina ngeunah rarasaannya na dunia teh hina, dunia teh kocomberan ngan encan diangkat-angkat jadi wali. Kunaon sebabnya na menikmati kana kangeunahan eta nafsu ngaran. Ieu carita nafsu, urang mun ngabahas nafsu ti mimiti mah geus panjang teuing. Ieu mah keur carita jelema-jelema nu ibadah dibere kangeunahan nya menikmati kangeunahan eta teh nafsu. Oh, cageuna teh atuh kudu kumaha ieu? Henteu kudu kumaha piceun dan nafsuna. Engke bakal dicoba. Ketika orang ndek nyoba micenan dunia bakal dicoba ku Allah didatang-datangkeun sanggeusna didatangkeun loba nu menta sanggeusna loba nu menta engke loba nu leungit ndek kumaha sia ikrar di hareupeun aing cek Allah bahwa sia teh ndek ninggalkeun dunia ku aing dunia didatangkeun menyikapi datangna dunia terhadap siapa nang aing ndek kumaha sia sanggeusna aya di leungeun sia eta dunia nu kumaneh ndek ditinggalkeun teh ku sia dinikmati apa henteu mulai aya daratang jelema nu menta-menta berbagai lapisan-lapisan. Nah ku ari sia menyikapi dunia nu ku sia dek ditinggalkeun kumaha sanggeus sakos kitu engke aya dunia nu leungit nu direbut dan lain sebagainya sebagai sia manusia nu ikrar dek ninggalkeun dunia coba sia kumaha menyikapina ketika urang dek ninggalkeun dunia jadi cobaan. Ketika orang dek ninggalkeun makhluk dararatang berang peuting terus bae dararatang engke ge makhluk datang nu ngalem anu nyacat engke makhluk nu mere anu menta engke makhluk mencoba sia menyikapi makhluk teh kumaha lantaran di jero hate sia ikrar dek ninggalkeun makhluk dek ka aing ku aing didatang-datangkeun makhluk ti berbagai lapisan masyarakat ti mimiti nu susah awewe lalaki nu sedang pejabat kabeh datang sia menyikapi makhluk kumaha bener henteu sia dek ninggalkeun makhlukna dek ka aing. Ketika ndek ninggalkeun nafsu dararatang menikmati henteu sia kana kaindahan jeung kangeunahan. Model tadi tah jelema dikaluar-luarkeun kitu bilatungna eta kan jadi kangeunahan buat dirina nikmat amat cekeuna horeng bilatungan eta kan nafsu mantak diasup-asupkeun deui kadinya beusi eta teh termasuk nafsu asup-asupkeun deui kadinya antepkeun kumaha Allah bae paeh nang Allah hirup nang Allah ngomong mah keur ngaji bener ditajong bae mana ieu fa'alul lima yurid tu badak dek jadi wali ngeunaheun ngomongna wali praktekna lamun eueuh guru mursyid hese jadi wali mah nu sebut wali murad jarang tetep make perjalanan kitu nuturkeun Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir ndek datang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi jeung nu dituturkeunana naon ieu ti Kangjeng Nabi eueuh urang teh ye anu ngabimbing kurang menuturkeun Kangjeng Nabi teh sok diceramah-ceramahkeun ku tukang ceramah ieu mulu dan tuturkeun Kangjeng Nabi tah lamun dahar cek Kangjeng Nabi teh ngan 3 doang tutur nu kos kituna atuh Kangjeng Nabi mah dahar 3 ge korma urang coba mun dahar kitu mun dahar urang sangu aju make 3 sedengkeun sanguna bulog asana ti isuk Habib Rozak eureun-eureun magrib dahar ji atuh nu kos kitu mah eta mah urusanana teh urusan lasapira tuh nya urusan pakaian tuturkeun Kangjeng Nabi urusan sare tuturkeun Kangjeng Nabi teu salah lain eta dina thariqah hayang usul ilallah mah nu kos kitu mah tama sapira ning sapira nu kudu dituturkeun naonna sifat nu wajib di Kangjeng Rasul hiji sidik wajib Kangjeng Rasul kasipatan ku sidik mustahil Kangjeng Nabi kasipatan ku kidib tuturkeun ku sia
ulah aya bohong saeutik ketika sasieun ulah aya di diri sia bohong ka Allah, bohong ka makhluk, bohong ka diri sorangan. Awas ya, urang mapan bohong ka Allah mah alhamdulillah henteu kaliwat. Munafik karana bohong ka makhluk terutama ka pamajikan, komo pedagang bohong melulu. Pegbude gedena bohong pedagang. Pejabat gitu kayaknya. Mama, ya nanti kalau kesorean jangan dianya ya. Bisa di kantong aing kabeh. Da bagus karena itu emang tengah bohong. Ditang keluar hahaha wae. Moal teu ku galedeg teh jelema. Nggak bohong ka pamajikan, nggak bohong ka anak teu meunang. Nggak bohong ka tetangga, nggak bohong. Tah, hiji tuturkeun ente hayang boga makom Kangjeng Rasul boga makom teh kewajiban ku sidik. Jelema moal aya nu dibere makom keur di luhur kasur moal aya. Ja Kangjeng Nabi ge 3 tahun teh uzlah ka luhur teh emang kumaha gitu. Lalawara nalika geus teu berasaan boga nanaon sabaraha atuh kabeh nu diangkat teh keur meujana masyarakat kabeh ge. Atuh Kangjeng Nabi Ibrahim keur dijeroseun je diangkat nak diberi kanikmatan wusul ilallah teh kapangijeng Allah teh dijeroseun kapangijeng Allah teh dijeroseun seuneu sakitu panasna justru kanikmatan jang Kangjeng Nabi Ibrahim mah tara aya jelema diangkat jadi wali di spring bed moal aya jelema diangkat jadi wali di luhur spring bed keur kikieun bae wo diangkat engkau adalah waliku komo ti hotel ka hotel ti moal aya mual aya jelema keur dinikmatan dahar di restoran pakaian bagus diangkat jadi wali mual aya ku Allah ge engke teu dimasyakatkeun iyalah ngan beda-beda engke tipeuna dan eta mah rahasia masing-masing. Nah kos gitulah eueuh Kangjeng Nabi Yusuf di jero sumur di penjara eta tah keur usul ilallah. Kangjeng Nabi Ibrahim di jero seuneu, Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina wabeh nu keur ngeuneunahan dibere wusul ilallah na teh keur meujana manteng ka Gusti Allah. Sok geura ti mimiti Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Hud terus kabeh wusul ilallah na teh saat-saat keur dihina. Kangjeng Nabi Hud diangkat jadi rasul teh keur dihina ku masyarakat, diangkat jadi rasul. Dihina di edan-edan, Hud edan Habib Rozak edan anyar. Tuh kan kos gitu. Saat kos gitu nyana menjikapi ka Gusti Allah. Oh abdi nang Allah, masyarakat nang Allah. Nyangakeun sadaya-daya. Diresepkeun nang Gusti, dibendukeun nang Gusti. Atuh abdi ge ka Gusti ya, isuk paget oge bakal maut ka Gusti. Geus teu aya dampakna naon. Cemohoan masyarakat, penghinaan masyarakat, dampakna naon ka Kangjeng Nabi Hud kakarak diangkat usul ilallah. Seluruh nabi pernah mukalamah jeung Allah usul ngaranna rasul henteu usul ilallah. Atuh urang geus sebagai umatna atuh usulkeun ka Gusti Allah ngobrol jeung Allah loh ndek ka mana ndek kondangan. Ya mau usul ke Allah sih kos gitu. Dan bantak nah carana iyalah kudu dihitung-hitung ku guru mursyid. Nah ieu carana mahfudun bittabaiyah. Boro-boro urang nyaritakeun nafsu nu awal geus panjang jasa ku ari mah praktekna bae hayang sor begabaya nafsu. Ketika di awak urang ieu aya nyeri dipicen ku urang menikmati kanikmatan atas nyeri ku ari ngeunah nafsu. Dina syariat mah tuh menang dina syariat mah pek bae teh atuh ka dokter ka mana syariat makom syariat mah atuh makom syariat mah ketika jelema geus deuk ka hakikat henteu meunang datang ke dokter teh di makom hakikat deuk makom hakikat turun teu bisa kajen gua kumaha berarti nyana yang sesenangan di dunia mah lain tempat sesenangan jang usul ilallah kumaha carana Allah engke mere mungkin kesulitan dunia mungkin urang digeringkeun mungkin jelema arindit ti urang atau Kangjeng Nabi Ayub baik atau pan dihina kemudian disilibkeun di hadapan gunung jelema kabauan kabeh baturnya lingkir kabeh pamajikanna sorangan ninggalkeun Kangjeng Nabi Ayub tinggal hiji-hijina bae Siti Rohmah lantaran turunan ti Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam
eta bae nu setia kadinya jeung dulurna anu setia ka Kangjeng Nabi Ayub kitu ge cak Kangjeng Nabi Ayub besi maneh riweuh malos bae ka ditu kula mah geus teu kudu diurusan saat batur-batur ninggalkeun nyana wusul ilallah tuh ente ulah nyaritakeun jadi wali haju kudu naik motor mio wang wah ieu lalakonna tetep bae kudu suluk kajen kumaha ge ngan engke beda bae ieu mah keur carita metode aya jelema anu kaduluna hehebatan bae tapi diangkat jadi wali atuh aya tuh tenang bae sih tasugan bae ente nu eta atuh kama qala syair wallahu a'lam.